Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Barudak, alhamdulillah pelajaran dinten ayeuna para kosmense. Hatur nuhun atas perhatosana. Wilujeng langsung kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kembali tehnya? Itu tadi nih. Iya nih. Eta di nuka marida. Itu yang mana? Kak. Itu yang apa? Emang noncep? Duka itu calon tinggal lupa sekarang. Ayo. Hah? Kita brosur seleksi olimpiade matematika. Ayo atuh langsung nyobian. Makanya tingkat nasional. Ayo atuh cep. Lumayan sertifikat aja dulu sekolah. Bisa meureun? Nya Kak, ayo cang ngomong bener nih. Ayo gaskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon cep, Kak? Tadi pas mulaan abi sareng sakaninggal bapak informasi aya seleksi olimpiade matematika abi sareng sakal yang ngiringan Bu. Mohon Bu, kami masih biasa mah orang yang ngiringan. Alhamdulillah, salila ibu ngadaguan murid di meja ieu nembe 2 orang. Mangga pisan mangga. Islami ibu teh ngantosan anu datang ka meja ibu nembe sangka jeung incek. Nanya atuh Bu, sugan aya hiji Bu dua mah. Piraku ibu ngabohong. Kami seleksina dinten naon Bu? Seleksina dinten Rebo sok persiapkeun ti ayeuna sareng ke enjing kumargi nu katarima namung 1 orang, ti sakola urang 1 orang, ti sakola sanes 1 orang. Jadi sok seriuskeun, ieu mah sanes perlombaan semata-mata tapi kangge masa depan maraneh cep Kak. Ya Allah Bu, waktu sampai sakedap, tapi insya Allah orang tiasa doaan Bu. Sok ayeuna mah jagar arwih ibu ge bade uwi kahade yeuh hafalkeun belajar sok singetol tong aramun teh mun. Mana Bu? Bu, ayo atuh, abi sareng ieu pada uwi teh paenek. Mangga cep, mangga ka hati-hatinya kan ge anu seleksina ku ibu diomongkeun dina WA bae mun. Mohon Bu, ayo Bu. Cep, nanya orang mah asa teu yakin teh miluan teh. Saya gitu. Nya kitu we asa kumahanya. Moal yakin karena kemampuan serangan. Ulah wakan nyerah asa nyobian. Bismillah, ya epan anu tipik ngaoyong ku saka. Nya Cep urang moal kieu deui, kuang perjuangkeun we apa eta? Tah, kitu nu ngaranna babaturan si Cep teh nu ganteng kalem. Ih naon sih maneh Cep? Kumaha cep aya naon? Kan kieu di sekolah bade ngayakeun seleksi olimpiade matematika tingkat nasional. Abi sareng saka bade ngajukeun diri bade ngiringan. Cek mama mendingan ngiring atana pintong. Masuk bae asalkan incep kudu inget kana sholat tong sampai pokok. Kamu fokus pisan dina pelajaran mah. Ikhtiar ge kudu cep. Nya mah Hirup teh kudu saimbang tong mikirkan dunia hungkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih mah bau. Bau itu mah. Jika mandi ka ditu. Nih, aya sareng ibu tos uican. Tadi teh sadia dan kalau ada sakedap aya pigawean. Nah, nya Bi, setiap saka boga kabar bahagia, ayah jeung ibu sok taraya di bumi. Hah, aya naon saka sok bebeja ka bibi aya jeung ibu mah keur sibuk meureun. Jadi kieu Bi, tadi teh saka di Sincep ngajukeun ekening seleksi olimpiade. Aruh saka alhamdulillah atuh sok ngiluan deui engke mah da moal aya deui nu kitu teh. Nya Bi, saka ge hoyong pisan ngiringan. Mun nya teh mah aya ngiring seleksi, tapi da kumaha? Di sekolah sakangan seorang.
Nyasok di mah ngadukung wae sing dia diajarna. Yang satu bi diajar lah. Nyasok abdi di dia kayak Mungkin agung lagi pelajaran. Ya Allah bantuan. Dari akhir aku mau ditanya tamai cite ya Allah. Jadi tanya gimana buka. Kenaon cek? Kan kieu Pak, cek teh ngiringan seleksi Olimpiade Matematika tingkat nasional di sekolah. Nah, karek bebeja ka Bapak cek. Bapak namanya lagi datang. Ih, sok cek bismillah bener diajarna. Bapak mah geus rada teu kuat. Tadi oge asma Bapak kambuh ke di sawah nya Bapak istirahatna rada lila tuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Cek, sekarang kumaha teh siap? Insya Allah siap Bu. Sok atuh pamit teh siap mah ku ibu diantusan di ruang guru. Ibu bade kalian nuhun. Mohon Bu. Yes. Assalamualaikum, Encep, Saka. Waalaikumsalam Bu. Kumaha cek, oh siap. Insya Allah siap Bu. Ku ibu dipasihan soalnya sakedapnya. Nah, iya soal kan ge seleksi mangga diisi. Iya mangga sok kerjakeun ku ibu di antosannya. Ya, mohon Bu. Dikali 7 tambah 12. Buya pintar. Gue tadi mau kumpulkan. Buya di atas. Gue tadi dia bukan. Ibu, ayo tuh. Habis sarang ngecek pada unti payune. Mangga ka hati-hatinya kan dia anu seleksinya ku ibu diumumkan di nawe abay man. Mohon Bu. Sanggeus eta Saka ngarasa heran ngabunining can ngabaran anjeunna. Kusabab penasaran Saka tuluy nelpon Encep pikeun nanyakeun kunaon bunining teu acan-acan ngabaran anjeunna. Halo, kumaha Cep? Bunining geus aya can ngawa ka sorangan. Korima eueuh geuning nya. Alhamdulillah aya Kak manya kasorangan aweuh. Alhamdulillah ieu mah Kak urang anu ngawakilan sakola teh. Saka reuas kecewa oge tapi kumaha da si Encep teh babaturan deketna. Sumpah Cep, alhamdulillah atuh aya kitu mah ngan sorangan hungkul kan nu ka seleksi teh. Ya Kak, tapi sorangan tong kumaha ka urangnya. Tong ngarasa gagal nu penting mah sorangan geus wani nyobaan. Kuring ge nyaho kamampuan kuring jeung sorangan teh gedean sorangan. Tong gitu teresep urang mah kikituan teh. Tenang masih aya kesempatan anu lain jeung sorangan Kak. Ke oge kealaman. Nya Cep, geus atunya Cep, urang ek balik ieu keur di luar. Assalamualaikum.
Sampurna mah. Gandeng lah. Oh, nih senjata. Be. Naon? Bi mau nasi set ya Abi. Nya. Ih, nya iya di saha. Naon iya? Ini batang nih. Ini orang cara bajunya kasih dicek. Oh, sampai tuh. Kasih dicek. Naon dari yo? Kebejan itu tuh merek. Naon dia baju mah? Saenggeus kajadian eta, Mama Encep dipariksa ke dokter. Kanyahoan yen mamana Encep keracunan nepi ka ampir kritis. Saminggu ti harita, Mama Encep geus hade deui. Tapi masih kene kudu rutin kontrol ka dokter. Encep jadi bimbang ku masalah rek ngiluan atawa henteu olimpiade. Besok ada bro biok. Cepnya kena serangan di dia. Tenang naon kak, ya we orang ke berpikiran. Di stok serangan kayak wae karena kayak serangan. Bisa tuh bu orang cong gak ditewe 6. Yap. Itu dulu. Itu dia. Bentar. Enggak. Terus di mana na Cap? Barana itu budak di sawah keun. Heunya geus sore kieu indungna kamarana teu neangan. Kak, si karena orang erik mundur ke diri tina olimpiade teh. Atunya nah geuning. Ningali kondisi indung jeung bapak orang asa ngabebankeun ka maranehna. Sorangan yakin. Mau nyesel. Ieu kesempatan alus jeung sorangan. Uing teu penting kamari geus mikir panjang, uing mau ngiluan olimpiade. Yang geus itulah kumaha bageun mah we urang. Mah, olimpiade teh dijanten diayakeun. Jadi, encep teh jadi ngiringan. Syukur atuh mama jeung bapak mah geus teu boga duit jangan biayaan anak. Nya sok mah, ayeuna mah istirahatkeun di wae. Ngecep, insyaallah mama jeung bapak mah sehat. Mun ayeuna hungkul ieu Nya mah teu naon. Nu penting mah mama sareng bapak sing sehat. Encep mah ngan hoyong eta hungkul. Ampung nanaon deui. Ngecep. Kenaon? Kira biasa belum? Oh, kumaha kamari menang teu? Recep, bisa kalah batur. Oh, nyanggi satu nu penting awak geus nyobaan. Heeh. Cep, geus wae Jumatan. Ayo atulah, wong Jumatan. Mbak. Aduh, kieu teuing hirup kuring Gusti ta ieu teh karma. Hah? Karma.
Kak, hampurannya. Nah, sejuk lanam. Hampura kak, baheula loba salah kasorangan. Hampura pisan. Yang karek ingat ayeuna kejadian baheula. Wing keur baheula teu kontrol kak. Wing bade teh mah keur jeung barudak eta keneh. Geus sajeun. Da kuring geus poho eta mah. Kumaha eta mah bareto dan ayeuna. Ayeuna indung wing kumaha kak? Asli maneh? Nya kak, Nyakuna Cep. karacunan kak, bukan saha nu ngalakukeun kitu nepikeun ka indung kieu. Wing nyeri hate kak. Meureun ieu karma jeung wing baheula loba ngalakukeun kasalahan. Meureun mun disebut karma mah heueuh Cep. Kan kuring mah teu percaya kana karma teh. Syukur-syukur indung maneh hirup eneh. Nya kak, kuring hanjakal pisan baheula kuatkeun kana nunjukan awak. Hampuranya. Aya tas si Rudi kumaha cenah? Oh, kuring mah teu nyangka Nah, cenah teh eta. Mama mau balik. Ayo tuh yuk. Cep. Ikna mana ka dieu? Hah? Da lain kuring Cep lain. Saka ngaku maneh saka urang dalam maneh naburkeun bubuk kana dahareun. Gandeng lah maneh Rudi, ngaku we sia. Mun kuring teu boga hate mah meureun, maneh laporkeun ka polisi. Nam lah balik. Uji teh ngeuja mah yuk. Nah. Ya aing mau bukti cek Bi Mumun. Nya Cep kamari bibi ningali si Saka naburkeun racun. Anjay. Cep lain urang, maneh teu percaya ka urang. Bang Kawara maneh Kak? Naon atuh maneh ih, lain aing. Maneh saka maneh. Cep, heueuh kuring. Kuring nu geus mere dahareun ka indung maneh. Kuring nu geus ngaracunan indung maneh. Kuring nu geus ngagagalkeun maneh olimpiade. Ieu teh balesan jeung maneh, Cep. Geus nyaho maneh saha dalangna. Heueuh kuring dalangna. Bang Kawara maneh saka? Balesan jeung maneh, Cep. Tapi kuring mah teh nyokot nyawa indung maneh, Cep. Eta teh kudu nama dahareun teh jang maneh, Cep. Jang maneh lain indung maneh. Tapi mana geus ngaletan batas kak? Mana geus nyokot nyawa indung aing? Teu nyaho, Cep. Kuring dibanding-bandingkeun. Kuring dijauhan ku barudak. Kuring digebugan, Cep. Kusaha? Ku barudak maneh, Cep. Kuring nyeri hate, Cep. Sementara hirup maneh bahagia we, Cep. Rasa dendam kuring beki badag, Cep. Sanggeus kejadian eta, Saka akhirna mondok di pesantren nu jauh di lembur asalna. Sedangkan Encep jeung Rudi tetep neruskeun hirup di lembur.